Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Nusa terasna amari nguningakeun dina masalah berjamaah. Wa yajibu alal makmumi ayyan wiya al iktimamah wal iktida'a bil imami. Wajib makmum wajib nganiatan jadi makmum. Wajib hukumnya berarti lamun teu nganiatan teh batal salatna. Wajib makmum nganiatan jadi makmum. Ku bahasa kumaha usolli fardhu di arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya wajib. Cenah urang mah lain rek niat ngamamu niat naon atuh wal iktida'a bil imami rek niat nuturkeun imam. Ya kumaha bahasana usolli fardhu di arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat iktida'an lillahi ta'ala. Cenah urang eta we diajarkeun parana makmuman mana eta ge bisi aya patuh iktida'a pan digeureuh-geureuh ya bisi pan digeureuh-geureuh beunang niat nuturkeun imam. Ya, wajib tanya wajib ka makmum nganiatan jadi makmum atanapi nganiatan rek nuturkeun imam. Wala yajibu ta'inuhu fal yakfi al iktida'u bil hadiri. Wala yajibu jeung teu wajib pikeun kasih makmum ta'inuhu nangtukeun bal yakfi balik tak cukup imam al iktida'u bil hadiri ku imam anu aya. Ieu pengalaman waktu urang makmum henteu wajib nangtukeun imamna cukup we kunya ku imam anu aya teu kudu disebutkeun ngaranna nya cukup we imam itu si anu di hareup aya tos cukup teu kudu disebutkeun ngaranna wa ilam ya'rifu fa in ayyanahu wa ata'a batalat salatku naon sababna malahan lamun urang nangtukeun imam ai pek imam teh salah maka batal salatna. Ana bahasana saperti kieu usolli fardhu li arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmum li jaidi cepurang lillahi ta'ala. Ai pek teh dibakar jadi imam teh batal salatna. Tah tong ditangtukeun lah bisi batal salatna. Tetapi katingali pasti tingali punukna eta teh si jaid cepurang ya. Ai pas diniatan li jaidi ai pas ngadu si bakal geuning punukna sarua meureun. Itu salah batal salatna. Ya, itu ila indomat ilai isyaratun batal sote lamun teu naon isim isyarah. Ngalamun naon isim isyarah mah eta mah teu batal. Seperti mana? Seperti kieu nawaitu iktida'a bi jaidi hada sejak kaula salat fardhu 4 rakaat makmuman kaki nu ieu cek urang teh. Itu make isim isyarah eta mah teu batal. Ya, tetep we urang nu diajarkeun ku para guru tong kudu dijadina, kudu disebutkeun ngaranna lah. Bisi ganti di ngaranna. Gitu nya. Dunal imami pala yajibu fi sihatil iktidai bihi fi ghairil jum'ati niatal imamati bal hiya mustahabatu fi haqqi fa illam yanwi fa sholatuhu furoda. Nusa terasna ieu pikeun imam makmum beres ayeuna pikeun imam. Imam hanteu wajib waktu berjamaah salat anu 5 waktu asar dohor maghrib isya jeung subuh teu wajib pikeun ka imam nganiatan jadi imam. Lamun imam dengan niatan jadi imam oge teu jadi masalah teu mata karusak kana salat ngan imam rugi. Naon? Sabab makmum meunang ganjaran berjamaah, imam mah teu meunang ganjaran berjamaah. Da teu niatan jadi imam. Gitu. Ari makmum mah tadi hukumna wajib nganiatan jadi makmum, sabab mata karusak kana salat lamun teu niatan jadi makmum. Ari imam mah teu mata karusak kana salat lamun teu niatan jadi imam. Ngan pikeun pribadi mehnana rugi teu meunang ganjaran salat berjamaah. Intinya tak lamun urang niat jadi urang jadi imam mah nyatane urang jadi imam da urang teh aya ganjaran berjamaah intinya itu teu wajib sote pi gue jumati dina
lihat di sholat Jumat nyata sholat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, jeung Subuh. Ari dina sholat Jumat mah wajib pikeun imam haniatan jadi imam. Bisi urang jadi sholat jadi imam sholat Jumat eta mah wajib hukumna pikeun imam sholat Jumat nganiatan jadi imam. Ya, eta pikeun imam. Nu satrasna waya juju ayat amal huru bil abdi menang jalma merdeka ngamakmum ka abid. Rek abid nama rek abid meles atau abid mukatab. Naon abid mukatab teh? Abid mukatab teh abid boyongan atau nabi tahanan anu jeung pembantu anu hayang merdeka terus nyicil cek dulungan eta sia lamun hayang bebas di aing bayar ka aing 10 juta terus eta abid nate gawe seutik-seutik kumpulkeun duit bayar kadunungan 1 juta 2 juta terus dicicil da eta namina abid mukatab atawa abid mudabir. Naon abid mudabir teh? Ai abid mudabir mah merdeka na eta jalma teh disambutkeuna kana maotna dununganna. Cek dunungan teh lamun sia hayang lamun aing maot kakarek maneh bebas gitu. Lamun aing maot kakarek bebas eta abid mudabir kana. Meunang kurang ngalaksanakeun atanapi ngamakmum ka abid lana itu ukur aya aya nya. Abid teh lamun urang perang jeung kafir terus kafirna nyerah atanapi eleh terus urang dicokot ka lalakina dijieun boyong diasukeun Islam jeung pembantu urang itu ukur. Nusa terasna wal baligu bil murahiki menang pikeun ka jalma anu balik sapertikeun urang ngamakmum ka budak murahik. Naon budak murahik teh? Nya eta budak anu kakarek cedok. Nya anu kakarek cedok. Lamun dahar geus ku sorangan, lamun nginum geus ku sorangan, lamun mandi geus ku sorangan, lamun sare teu kudu dipepene. Ya, itu dari mana duitna, modal dari mana rotna, eta geus balik. Meunang urang ngamakmum ka eta budak. Nya, aya budak tahfidz ya kelas genep ieu mah. Itu tahfidz gagah maca Qur'anna, nya maruruna beunang, kitu nya tasbihna beunang. Pas tahfidz ieu mah gaya meunang urang ngamakmum ka eta budak. Nya, asal eta budak teh geus balik, jadi murahik ka karek balik. Ama sobiu goy-goyul mumayyidi palayasihu al-ibtida'u bihi teu meunang urang ngamakmum ka budak leutik can cedok yakni can cedok sapertikeun tadi lamun ngisi teh naon erutna itu lamun itu di mana erutna hayang kureung kudu dipepene mantap maca Qur'anna seueuning aya mah nya TV nya akare kelas tahfidz eta mah seueur nya nu karya seru gara-gara negara nya caraya sangawa eta teh kata Al-Qur'an batur budak leutik tah lamun can cedok mah eta teh teu meunang urang dijieun imam yani urang ngamakmum ka manehna. Jadi geuninnya dina TV na ieu nya jadi dina naon geuning. Budak teh dalam Al-Qur'an teh bari molek geuning. Surat anu cenah macakeun bari molek baca. Kumaha diajarkeun eta. Gitu. Saurna mah cenah dihamil keneh teh ibuna terus ngaoskeun Quran itu pas lahirna keur orok terus di ruangan-ruangan teh teu aya disarakeun oleh diwalti bacaan Quran terus. Nah, budak teu diamalkeun jeung babaturanna terus dididik ti alit pas bisa ngamal mah main bola tuh. Gitu. Pas ngamal teh bisa maca Quran eta. Amin tadi. Urang mah kataran teh kuliah aja kudu ese deui ngaranna. Malahan dina tarawih sok oh sadaya sakapun. Ari batur mah mangkira budak leutik. Sok sedih kita ningali. Tah lamun can cedok mah sok sanajan geus tahfidz teu bisa urang dipake imam. Nya teu bisa lamun kakarek cedok biasa. Wala tasihu qudwatu rajulin bimro'ati. Urang jeung deui teu meunang lalaki ngamakmum ka awewe. Cenah ieu mah awewe teh tahfidz, nya hafal Quran, pamajikan abuya, pamajikan ayeuna ajengan, bari gagah ayeuna tetep teu bisa lalaki ngamakmum ka awewe. Nya, tetep biasa. Nya. Waladi unsa. Kumaha cenah urang teh lalaki teh ngamakmum teh ka banci. Tetep urang teu meunang ngamakmum ka banci. Naon sabab banci kadang-kadang boga pikiran awewe. Ngan surah banci kade
di urang mah seseueurna sok nurutan awe hungkul. Ari banci mah kudu bener bobogana kudu aya dua. Bobogana laki aya, bogan awe aya, eta banci. Ari urang mah kadang-kadang sok seueur geuningan. Seukur dititiung ngedap ditinggalin bobogana mah da eta laki teh gitu. Kan seukur nyarupaan awewe. Ya, ada sebutkeun banci bener mah gagaduhana dua hiji gawewan pamaget aya, istri aya tah eta teu meunang pikeun lalaki ngamakmum ka banci. Naon sabab kadang-kadang eta banci teh sok boga pikiran awewe. Bisi keur ngimam-ngimaman torojol aya pikiran awewe, maka eta banci miluna ka awewe desa ngamakmum lalaki ka awewe. Kumaha cenah walaupun samuskilin bimroatin ya. Banci teh nya ngamakmum ka imam awewe. Ieu mah banci ngamakmum ka imam awewe sami teu kenging. Naon sabab banci kadang-kadang boga pikiran lalaki. Bisi keur ngamakmum boga pikiran lalaki. Pan lalaki teu meunang ngamakmum ka istri, tetep teu meunang banci ngamakmum ka istri. Ya, gitu. Kumaha cara lamun banci ngamakmum ka banci? Itu sapertikeun wala unsa muskilin bi muratin wala di muskilin teu meunang banci ngamakmum ka banci. Naon sabab banci kadang-kadang bisi anu jadi imam boga pikiran ka awewe anu jadi imam mata teu meunang banci ngamakmum ka banci. Jadi anu kenging teh istri ngamakmum ka pameget, istri ngamakmum ka istri, banci mah teu meunang dipake imam. Gitu lah imam banci mah teu meunang dipake imam. Rek istri teu meunang komo ku lalaki tetep banci anu asih mah teu meunang dipake imam. Tetep we cenah jadi makmum ngan ngamakmumna kudu ka imam lalaki teu meunang banci. Matak lah jadi imam dibandingkeun jadi imam jeung jadi tukang adan mending keneh jadi tukang adan. Ganjaran tukang adan lebih gede daripada ganjaran jadi imam. Ya. Wala qori'in teu meunang jalma qori ngamakmum ka jalma umi. Naon ari qori wa mayusinu al-Fatihata. Ari qori teh jalma anu pasihat anu dina maca Fatihah. Tasdina beunang, mahori dulurna beunang. Ya. Tah, jalma anu qori teu meunang ngamakmum ka umi. Ari umi teh wa mayuhilu biharbin au tasdidatin minal Fatihati. Ari jalma umi teh jalma anu cacat dina maca Fatihah biharbin dina huruf. Beunang sin kalian baca besar baca sin itu don baca dal teu beunang tah au tasdidatin tasdidna dina ieu kana budu teu dibaca teu dibikitukeun nya teu sah jadi imam. Masyaallah ya mending keneh jadi makmum sebenarnya mah teu beunang tah dikeun ka jalma qori yakni jalma anu sehat dina maca Fatihahna ngamakmum ka jalma umi jalma anu teu pasihat dina maca ya, tak lamun kitu mah nya urang dibandingkeun jeung tukang adan sok mikir jadi tukang adan. Gede kan tukang adan itu eta pada alim kana adannya itu paling gede ganjaranna meureun. Dah hadirin sadayana ya. Satrasna insyaallah meuningkeun dina berjamaah. Kumaha urang berjamaah dina di masjid sakumaha jalanna jeung kumaha praktik berjamaah teh. Kadang-kadang pan urang ngomong berjamaah datang paneuri di hareup teh jajaran hareup teh lowong keneh kalah nyieun jajaran deui kan teh haram teu meunang. Eta aya jajaran kosong wayahna wajib pikeun ka eta jalma kasupan anu kosong. Urang mah hayu hayang beuki sisi deket kipas gitu. Tarawih teh deket jalan deket ya eta ka panto urang mah eta jajaran beuki ngene majalah teh corona cenah eta. Nama ayana mah bareng kene nya baru pemerintah berkan corona cenah dieu padahal teu kene urang lamun ngalaksanakeun jamaah aya jajaran kosong wayahna pembisian sabab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.